Oh, iya mah. Iya masih ibu tuh di seru ya mah. Terus ngaliwat langsung metis, metis buah. Mendingan rindak ya baru tuh libur sekolah teh. Aram di Serang. Iya mah. Selalu indah ini mah. Dikelilingi kebun bawang, kebun bawang, sarung kebun konteng, sahabat. Di pasirnya kebun awi itu. Nggak ngeliat gitu kebun awi. Masih kena sih tadi bahan bangunan yang tadi lemot tadi aku upload memori itu selalu dekat di hati. Tok markotok lah, cek si akang tema tok markotok aslina di dia kang masih betah kene kang abdi mah nyalira di dia bari ngopi itu tinggal sibuk aktivitas nuju metis nah tuh. Selalu merindukan ka dia mah asa zaman baheula ka dia mah sahabat tuh paluh mah tos garana sahabat. Ini yang seru mah tuh yang lagi metis tuh ibu-ibu mantap. Iya mah jauh di hati jauh di mata dekat di hati nih mah Kang tuh saya Kang keindahan alam tuh panorama alam anu di Jawa Barat tuh saking banyak kampungnya tuh perkampungannya. Masya Allah tabarakallah tuh ada pohon saking tingginya tuh ini bekas gempa nih ada bekas gempa masih ada tuh WC SK tempat dia tuh kencing gini sih. Mangga ibu mangga hatur nuhun ibu ngiring rawas amang mah ieu ya bade ngupload na ieu ibu-ibu nu carantik tuh ibu-ibu nu carantik sing sarehat nyabunya sing sarehat tuh sing palanyang umurna ku amang didoakeun tuh sing janten jadi haji ibu lah ka dieu mah seur serangna ka dieu mah tok markotok ka dieu mah Kang tuh ya. Bahan material tukang tuh isi butuh hawi ka dieu yeuh seueur daerah Sarampat ya. Enaknya bari ngopi ka dieu mah Kang bari ngopi ngaliwat ka dieu mah ayo teteh marangga teh ayo mangga teteh atur nuhun tuh kampung yang tadi kulewati tuh Sarampat itu mah biasa Sarampat tuh yang ada torennya tuh yang di aduh masih kene petas sim baraya di sim kuringan di dia aduh tiis di dia mah jauh kebisingan di dia mah
Saung dikelilingi kebun bawang sama kebun bonteng tuh. Memanjakan ka dieu mah sahabat tuh. Ayo buru ka dieu orang arameng ka dieu ngaliwat jeung abdi ka dieu. Kapan-kapan ka dieu orang ameng ya saung dieu. Saung baru.